Wilujeng wayah kieu mang kumaha mang dararamang kamari urang ngobrol emang masalah pigaweun cek manehna teh urang hayang gawe tapi gawena anu ringan tapi menang duit kurarasaan urang mimiti bisa gawe emang asa can pernah manggih gawe anu ringan menang duit mang kabeh berat mang anu menang duit mah jadi kudu inget mang urang teh hirup di dunia teh diciptakeun teh berpasang-pasangan mang aya beurang aya peuting aya susah aya senang mang aya panas aya iuh mang aya hujan aya raat tah gitu mang jadi lamun ujug-ujug urang hayang senang bari jeung loba duit asa teu mungkin mang eta jelema rada beak obat sigana teh mang da kurarasaan mah gawe nu ringan menang duit mang gawe mah kabeh ge berat mang jadi intina mah kieu mang lamun urang hayang senang berarti urang kudu ngarasakeun susah urang hayang ngarasakeun peuting berarti urang kudu ngarasakeun beurang mang urang hayang ngarasakeun iuh berarti urang kudu ngarasakeun panasna matahari mang urang hayang ngarasakeun raatna hujan berarti urang kudu ngarasakeun cai hujana mang kitunya mang jadi non teh intina mah anu leutik leukeunan anu gede gawean tah gitu emangnya jadi ulah sampaikan ka anu leutik diantap anu gede eueuh jadi tungtung nambah kalah kang ngedul tah gitu emangnya sakitu we ti dieu mah mang tong poho mang ngopi mang minum heula obatna nya bae teu lieur